Alah nuhun bah alhamdulillah geuning sagala kahayang teh geus kasoran aduh bagja hirup tur nuhun. Sami-sami jang tong hilap sayana. Aman bah nuhun bah Udah lu kabukti tempo si AFP tempo lancar urusanna. Cobaan mana ya kadinya? Aing tadinya terpercaya tapi ningali si Aep mah nyembah karena tangkal itu aja jaran wae gitu. So jalan lah. Itu yuk, jaran. Kayak tuh baru si Aep aja ini era aing. Era aing. Kalau ayo, sini, ayo lah. Maju. Ayo teh kumaha carana aing itu apa aing kekara kikieuan Kita apa dah orang ngeuring beja ieu teh. Tangka ieu teh. Apa sampai sebesar maneh we ieu mah. dikerok itu cobanya dikerok sebenarnya tuh bari ngomong bro ngerokna bah anjing nah euy Lagi aing balik kan kamu atuh aing dikeurung baturan geus kaget aing mana nih aya perlu naon jang kuring teh hoyong beunghar yang bunghar digodag bebal aing kontong cenah bah ieu mah lin tangkal satangkal-tangkalna ieu mah bisa ngabulkeun permintaan cenah lain naon gijang kudu aya syaratna naon atuh bah syaratna bah rokok Magnum sabungkus jang aduh itu mawanya peng anjing lu bikin Magnum ieu mah nu tangkal teh sabar mun bilang gitu mungkin dia adarkeun bah teu tiasa nego bah biasa jang rokok Magnum abah maka resepna elit aing biasa nage jarum coklat ieu mah jurig teh hayang Magnum atuh nya nyoba ke abi meser heula nyoba ke ka dieu deui nyajang diantos ku abah alhamdulillah itu sebenarnya tuh besok ada tuh orang benar punten bah ieu tos aya rokok teh bah tuna jang rokona dihanap wayahna aya syarat jadi ti abah ye naon syaratna bah cenah Magnum hungkul tadi epan jadi ti abah syaratna muhun atuh bah sok naon syaratna ku abi urang laksanakeun nguriringan tanggal ieu 7 kali jadi bagus ngomong naon ya engko yang beunghar nya bah urang laksanakeun bah ayo cek pertanyaan kurang tahan abah oge jetong tempat telo lima wakbar liar atas bah nyakeun simpen rokona di dinya aya we engke
Acis mah nyahanapeun bantal aya 3 juta. Ayo balik. Oh, nuhun atuh nyabahnya, nuhun pisan. Ya, sami-sami jang. Nuhun atuh nyabah, kuring meuli heula sareng rerencangan ya tos sabar abi mah hoyong artos dina hanapeun bantal. Nya sok jang. Ayo aing keung nilai hati di dia mah. Heuh. Jelema goblok zaman kiwari percaya we kana tangkal jelema goblok anjing cuman tapi lumayan lah menang rokok sebungkus manggung. Lumayan udah